Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Urang tiasa ngalanjutkeun deui hafalan atanapi bacaan kanggo hafalan tajwid. Nu salajengna nyaeta bacaan atanapi hafalan tajwid pasal ka-6. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ka-6 bade mertelakeun alif lam jeung lam fa'il. Patokanana di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf hijaiyah anu 28, maka macana kabagi dua bagian. Hiji alif lam komariah. Patokanana alif lam komariah, patokanana di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf anu 14. Balikan deui, patokanana di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf anu 14 nyaeta alif, ba, ghin, he, jim, kaf, wawu, kha, fa, qaf, ghin, ya, mim, ha. Eta macana kudu diidharkeun alif lamna. Patokanana di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf komariah anu 14, maka macana kudu diidharkeun. Contohna alhamdu, al-gharimin, al-qari'ah. Pangna alif lam dingaranan alif lam komariah sabab dina mahrojna kudu saperti nempo bulan tanggal 14. Dina pada katempo bentukna bulan jeung caang cahayana. Paham? Kapaham bentukna bulan sareng caang cahayana. Jelas pisan. Karena kaidah lilami al-halani qoblal akhrufi ulahuma idharuhu fal ta'rifi. Alif lam dua tingkah hukumna, hiji idhar sing teranguni-keunana qobla arba'i ma'asyratin khud ilmah min ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Memeh 14 cokot sing merenah nya ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Kaduana alif lam samsiah. Patokanana di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf samsiah anu 14 nyaeta to, sa, sod, re, ro, ta, dod, za, nun, dal, sin, do, sya, ro, lam. Tur make tasdid maka macana kudu diidghamkeun alif lamna. Contohna at-tariq, as-sawab, as-sadiqin. Karena kaidah sanihima idghamuha fi arba'i wa asratun ayadun warom juhafa'i. Kaduana alif lam wajib idgham dina 14 kawit ieu nadong. Tibtsuma sirrahman tufaz dibdani am da su'adon nizur syarifalil kirom. Nyata to, sa, sodre, te, dod, dal jeung nun, zasin jeung do, zaisin jeung lam masing junun. Penjelasanana ari anu dingaranan alif lam komariah nyaeta di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf komariah anu 14 tur henteu ditasdidan, maka macana kudu diidharkeun eta alif lam komariah. Penjelasanana ari alif lam samsiah di mana-mana alif lam mayunan salah sahijina huruf samsiah anu 14 tur ngange tasdid, maka macana kudu di samsiahkeun atanapi diidghamkeun diasupkeun. Enten kieu penjelasanana ari alif lam komariah wajib idhar, ari alif lam samsiah wajib idgham. Karena kaidah walamul ula samiha komariah walamul ukhra samiha samsiyah. Nu kahiji alif lam komariah, nu kadua alif lam samsiyah. Ari anu dingaranan lam fiil nyaeta
lam anu aya dina kalimah fiil rek fiil madi rek fiil amar rek ditungtung kalimah rek di tengah-tengah kalimah maka eta macana alif lam fiil kudu diidharkeun lam fiil mah kudu diidharkeun contohna ul naam kul nal tako karena cokoida wa idharon lama fi'lin mutlaqon binahwi kul na'am wa kul na wal taqo kudu ngaidharkeun lam dina fi'il kul na'am kul na wal taqo eta fi'il. Itu kanggo penjelasan atau napi pembacaan hafalan tajwid pasal ka genep. Alhamdulillahirabbil alamin.